Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa nu aya di Pembina Sewang-Sewangan oge para anggota Piksi Mini anu sami-sami rawuh di Padepokan Seni Pagen Ageng binga pisan urang masih tiasa petepang dina acara borangan. Nu namina humor teh tiasa muncul di saban waktu, di saban kesempatan kalebet di sakola. Aya budak kelas 4 SD unggal ditanya ku guru cicing teu ngajawab. Lami-lami kan guru ngambek, kunaon? Rudi, aya ditanya ku bapak teh teu ngajawab. Kan saur bapak, diam itu adalah emas. Nu abi ayeuna urang bagiakeun di antawis 4 komik anu bari stabil. Rudi salah sawias guru di Bandung. Testing. Satu tetes langsung bunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun, kirang tipangker tangtos nagina. Nepangkeun sim kuring Rudi Riyadi, SPD, sarjana penuh derita, margi deh. Dugi ka ayeuna sim kuring sangsara wae. Teu eureun-eureun sangsara sim kuring nu mawi sim kuring tapi sok sanaos sangsara. Sim kuring alhamdulillah gaduh bojo teh geulis gitu nya. Tapi karunya lami-lami mah kapun bojo kan saur cekolot mah cenah lamun nu kawin biasana sok lami-lami jadi siga beungeut teh. Sim kuring karunya kapun bojo jadi siga sim kuring beungeut teh. Leles hawatos pisan teu aya gadoannya waktu pangeran bagi-bagi gado sim kuring teh sumping eta teh itu kuy ka ayeuna sim kuring teu gado teu sawios lah kanggo sim kuring mah da kanggo sim kuring pun bojo teh geulis artina saurna abdi sareng pun bojo teh baris lebet surga sawarga margi salah sahiji jalmi anu lebet surga teh nyaeta jalmi nu bersyukur sareng bersabar. Abdi bersyukur kenging pun bojo sabar kenging abdi gitu. Dugi ka ayeuna abdi teras ngajalani bakat ku hayang beunghar sim kuring ayeuna kuliah di S2 kaleresan engke pangiteun gaduh gelar MPD. Meujeuhna pamajikan 2 begitu. Oke insyaallah tapi kapayun. Nanging SPD teh kan sarjana pendidikan. Nah eta artosna abdi pengalaman janten guru kacida pisan seueurna. 17 tahun sim kuring jadi guru, tingawitan guru SD. Waktu nuju jadi guru SD sim kuring tantanganna seueur pisan. Eta nu namina kelas kosong kene teu aya gambar, teu aya naon. Sim kuring janten wali kelas, akhirna sim kuring kedah ngagambar burung Garuda. Marita nu mimiti digambar teh burung Garuda. Bakat kureueus sim kuring ngadamel burung Garuda itu sae pisan akhirna di tulisan di handapna teh Rudi Riyadi SPD. Nya karya sim kuring berarti eta burung Garuda teh. Cilakana pas ulangan. Apa yang ada di bawah tulisan yang ada di bawah burung Garuda? Jawabna teh 80% Rudi Riyadi SPD. Eta cilaka pisan. Loncat ke SMP sim kuring alhamdulillah ditaikeun ngaulang ngajar teh di SMP Buangan Bunda upami teu lepat mah nya. Jadi jalmi nu dipariceunan ku kolotna jadi SMP Buangan Bunda jadi Jadi pas ngaulang di SMP, eta mah eta resep. Nanging aya hiji budak nu baongna minta maaf nya. Sanes minta ampun deui. Baong pisan eta budak teh. Wah, niron ku ciling-cingcat. Kusing kuring dicarekan, manis ya teh. Kawas sakola ini maneh wae ya teh. Keluar maneh. Sim kuring diusir, enjingna sim kuring dipanggil ku yayasan. Parudi, hapuntennya pun incu. Cihoreng bener eta teh sakola ini mah. Sim kuring dikareuwas. Jadi sim kuring keluar eta di SMP eta harita kene. Loncat deui sim kuring ka SMA Sukarmaju. Tadi dinya mah sim kuring alhamdulillah. Sababaraha tahun sim kuring nanging unikna teh upami di SMP mah abdi ngaulang teh siang, enjing mah SMP, siangna SMA. Tah nu SMP mah sim kuring teu ngaulang. Nanging dagang roti bakar.
dagang roti bakar da supados nami-nami penghasilan apalah gitunya penghasilan guru. Nah hiji mangsa eta mah nu namina lami-lami aya murid beureun nu apal mang boga lancuk jeung jadi guru di SMA cenah. Sirik aing-aing kene. Lami-lami kapenak eta ku kepala sekolah simkuring teh sok dagang roti bakar. Aduh eta nu namina simkuring dipanggil Pak Rudi, dipanggil kepala sekolah. Mung nah daing lain kepala sekolah Rudi Riyadi saya mungkin. Langsung simkuring dipanggil kepala sekolah, dicarekan lak-lak dasar. Pak Rudi ulah ngerakeun, ulah nurunkeun derajat guru. Pak Rudi dagang roti bakar, nah naonan eta di SD di SMP dagang roti bakar. Ku simkuring diwaler kieu. Pak, abdi mah sanes nurunkeun derajat guru, tapi naikkeun derajat tukang roti. Alhamdulillah di sabaraha harita simkuring dipecat di wae. Dipecat eta ku kepala sekolah SMA Sukarmaju teh. Tos itu salami-lami teuing. Omat je ke dasar serian ku abdi di pasien 25.000 ewang na tah nu. Seseriana sakirang gitu. Sakitu wae nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangan ti tadi hararade DPK simkuring nu geus mawa timah poho deui. Geus beakeun kudu ti heula. Sarjana ieu geus dibahas ku Kang Rudi. Makana simkuring geus mawa ti imah rek ngabahas SAG. Sarjana ahli gaib. Tapi ya teu naon mengalah untuk menang. Da saur Pak Opik teh dinten ieu teh 8 episode. Geus kabayang matereina nu sabaraha. Urang langsung SMS ka Pun Bojo, "Tenang mah, isu biar hutang di warung." Mata Pun Bojo langsung nge-SMS, "Pak, enggal uihnya, mamah geus make baju ipis." Tapi teh naon, ari antara keluarga mah dari sombong mah eta mah sifat manusia. Entong boro manusia sasatoan sararombong. Kelinci ngobrol ka marmut. Aing mah sakali anakan 8. Cek marmut, aing mah 11. Cek kucing aing 20. Maung aing mah ngan hiji. Tapi inget, najan hiji maung. Jadi si horeng teh ieu kreatifna Pak Haji Opik teh. Dikumpulkan kabeh pelawak bersaing. Popon tadi sajeroning Bah Ganjar bicara geus kieu we naon pon maca kulhu. Sieun teh terjajaten. Tapi itu adalah bersaing yang sangat sehat, bersaing sangat sehat. Bujel kanyaah kadeudeuh, aduh pon karasa hirup dina seni mata seni ilmu agama teu bisa dipisahkeun. Ku seni hirup jadi enak, ku ilmu cita-cita bakal mudah, ku agama tindakan moal gagabah. Saminggu tang ngapalkeun nu bieu. Alhamdulillah nyangu. Aduh, dekat. Datu mangrupakeun ujian Pak Haji Opik mah. Omat enjing shooting di Pager Ageng. Tapi lamun ku urang di tengetan eta Pager Ageng teh filosofina tinggi. Pager Ageng. Jadi si horeng mencokolot baheula di dieu kadek jang. Lamun hirup geus ageng, mun meureuti rakyat biasa geus jadi pamimpin, kudu bisa mageran ka pamimpinan. Ulah nepikeun ka jadi pamimpin anu jahat jeung hianat. Maka Pak Haji Opik mah tos nekat. Jeung tibatan jadi pamimpin teu adil, jeung tibatan jadi pamimpin jahat, jeung tibatan jadi pamimpin korupsi, leuwih hade jadi rakyat anu tuladan, ngabela pikeun borangan. Anu mawi simkuring ngarasa diasah, ai baheula mah wah gede hate atuh keur zaman sasagon di luhur mah. Audien teh begitu naik pasti we keprok. Ayeuna pan geus parahoeun deui.
saya teh ngalawak aki-aki kasep henteu cek kitu eta ku geus tidak teh mamawa rupa kayaknya jenggut kasep memang sim kuring rumah sa sim kuring mah teu kasep tapi manis ya pasti saya selaku manusia selalu dipuji oleh ibu saya ayah saya pang-pang nama mitoha muji da sieun anakna diserahkeun ada tepang deh ini jeung Kang Ganjar enggak ya nu langkung parah Kang Junjun ya bulan oh ayo dedengan tuh ayo panyate ayo natekan panyate batuk aduh tapi sakintan Mbak Anom keneh eta tetangga sim kuring geus mah batuk geus kolot gawe ngajaga masjid eta lamun subuh-subuh orek sahur bapak-bapak, ibu-ibu gugah gira salat rada mengi gira salat subuh sabab sakedeung deui salat subuh ayeuna di masjid parantos jam leungit deui si goblok teh meureun aya nu maling jamna jadi kacida rugina mata urang kudu nyukurkeun nikmat sehat teh jiga si akang batuk itu teh cilaka tuh ayeuna kabayang lamun calon wali kota pidato bari mengi saudara-saudara pilih saya akan memimpin Jawa Barat dek saha nu percayana jagalah kesehatan sehat teh pangkal utama lamun jelema gering wah geus we lamun jelema gering eta teu sehat heuh ayeuna teu sehat entong boro pidato tuh kabayang lamun jadi sinen tadi cek sa tadi teh yaya lamun jadi sinen cilaka teh nu meungi jadi sinen haturan wilujeng tepang Bapak Hajat sim abdi teh dedeh teh bapak-bapak ibu-ibu tanggeus moal manggil deui tan hajat kesehatan itu jaga jadi ulah nyapirakeun abon kena keur sehat wah aing mah teu sieun panyakit naon datangkeun ka aing pangriweuh-riweuhna panyakit sanyana mah lain jantung lain liver tah dibere ateul gado jeung siku lebih kapaeh tah kusabab geus maot mung sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are beautiful, beautiful, beautiful. Kamu cantik, cantik, cantik. Dari mananya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana bingah pisan. Sim kuring ngiring bingah. Daripada sim kuring ngiring piknik lieur. Naon margina bet lieur? Ah bios mah sim kuring we. Nah sim kuring ngadeg dieu pantepatan. Ah hoyong we sim kuring mah. Akitu palawargi sadayana. Gagah pisan sim kuring. Dina dinget ieu. Abios. Atuh engke teh puguh pami sim kuring teras-teras di keprokan mah. Terjelas kayak sim kuringna kayak sim kuring kasih gue bedar kumaha. Palawargi sadayana naon anu ka disebatna istilahna mah ta eta palawargi sadayana. Da ari urang mah geuningan disebatna mah naon teh? Tunggul teu rayuan catan oge aya. Ta eta paribasa anu nembe pisan. Teu sawios. Sim kuring ngadeg di tempatan teh aya tujuan. Tapi tujuanna rahasia. Kayak pilih harapan sadayana. Punten ka palawargi sadayana bilih sim kuring rada lincah, margi sim kuring mah
ngadeg di ieu pate-pate teh hoyong sareng koreograferna. Hoyong ieu acara teh aya koreografer tah gitu. Hoyong nama tapi duka. Naon cabangna sim kuring bet buak liat? Ah sim kuring aya beungan we. Sim kuring takangnya mohon. Ya istilah nama naon? Nah cenah bet si akang itu mah kitu. Ah wios teh bebas. Terjadi permasalahan. Kage sim kuring duka kage nu sanes mah. Mohon. Kajeun da sim kuring oge istilah namanya kitu teh ya. Hiji katangtosan. Punten sim kuring buta warna. Teu apal hiji ieu, dua ieu teu apal. Da sim kuring mah luyu sareng aturan anu tadi saur Pak Barlin teh naon? Aturan pengcap. Tuh atuh pengcap. Nah eta nadana bet kitu intonasina bet tuh atuh pengcap. Cing ciri ini. Kalau bagi sadana sim kuring alhamdulillah rancingeus lincah di ieu paten-paten teh kumargi sim kuring mah ulang tahun pilih ya mah. Da sim kuring teu apal naon ulang tahun teh. Yos abdi apal. Sabab katerangan. Nurutkeun katerangan dina disebatan teh naon teh filsafat naon. Alah wartosan cepopon antau ketang. Salares nama gitu. Tah naon anu jadi gambaran, naon anu jadi maksud pelaturan anu ieu jeung itu nya kitu teh. Geningan. Lieur sim kuring oge Kang. Tong boro akang. Sim kuring lieur. Naon sababna berlieur sim teu naon. Tah hiji. Palawan di sadana. Bingahna istilah nama saur bahasa non pedalangan mah bingah jeung kagiri-girina. Giri-girina jeung kabingah-bingahna khusus pikeun ngajompat. Naon sebenarnya. Kalau bisa dana sim kuring cina. Naon ciga nu teu damang cenah ada. Lamun sim kuring teu damang berarti sadayana nu nontonnya. Nya damang. Tah gitu palawagi sadana naon teu sabenerna mah tadi saur Pak Haji Asep Turna aya cenah panyawat garo salaras nama anu paling tah gitu. Anu paling bahaya mah panyawat model sim kuring. Leuksemia. Anyar eta panyawat teh. Dugikeun ka dokter oge bingung naon obateunana naon ogena. Tah gitu. Janten kumargi kitu tujuan nu kahiji. Jeung anu kadua tah na benten. Naon margina? Abi kukupu kan itu kada lieur. Tah teu naon lah bebas wae. Da hiji kasempatan mah pokona oge betnaha. Apunten Kang. Teu naon lah bebas Kang. Nah akang ieu ciga nu bingung tadi. Nah, urang ngobrol di pangker, kena naon lah bebas. Da si kuring normal, sampean salaras nama. Nah, sudah itu juga gitu, kena naon lah. Kesempatan ku sim kuring dia digunakeun kangge silaturahmi sareng pixmin. Ah, bios bebas dari mah. Abi mah hese diatur teh. Dalmina. Kalau berbicara salares nama betah pisan duka anu sanes mah nya ngan sim kuring betah di ieu patematan tapi kan kauger ku wartos punten abi rada seriusnya ceponya sim kuring gagah cepopon salares nama betah pisan tapi geuningan naon kawangku kapatokku geget naon disebut apa sana cepoan ulah cenah hoanya tinggal kanggo di dewasa. Palawargi sadana laras pisan. Salaras nama kedah aya upami aya naon kedah aya penutupan. Tah sim kuring di stadion billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Urang tadi nyakseni serang nyepan naon nu dibikeun ku Kang Rudi Riyadi. Memang nasib guru teh kapungkur termarginalkan. Kantos ente urang maca iklan dina koran dijual mobil guru teh acan. Rata-rata dijual mobil dokter. Simkuring kapungkur kantos maca iklan dina koran dijual mobil guru ditinggali teh hancur Kang Iwan. Tilas guru sumo. Jantan kunaon dokter diistimewakeun ku masyarakat padahal sabda di Bandung kan kesim kuring derajat guru langkung mulia tibatan dokter kaprok atuh komo guru atuh. Nu kahiji rata-rata guru mah arageung ATM na komo guru SD mah. Di lingkungan PGRI disebut ATM teh sanes anjungan tunai mari sanes artos tabungan murid. Bisa diinjem tak ke urang dina saman riweuh kudu pulangkeun ka murid. Derajat guru langkung mulia tibatan dokter margi dokter sakurang-kurangna gaduh 5 kelemahan. Nu kahiji dokter jama panglinglung liungna salam dunya. Simkuring kantos nyeri sirah datang ka dokter disuntik bujur atuh. Linglung dokter mah. Nu kadua dokter mah teu konsisten. Cobi dina resep acak-acakan tulisan si kacakar hayam tapi dina kwitansi jelas pisan 200.000 300.000. Kadang-kadang dokter sok lepat nerangkeun efek obat. Bapak awas sadaya obat gaduh efek samping eta lepat. Teu sadaya obat kagaduhan efek samping marga aya 2 obat efekna kepayun Viagra sareng Irek. Kepayun eta bener teu samping. Nuka obat dokter sok lepat nerangkeun. Ibu cenah pilih bade ngalangsingan cobian cenah ulah tuang sangu sok bebuahan. Bohong dokter tuh di kebun binatang gorila jeung gajah anggor eda bebuahan. Garendut. Nu kalima dokter hilapan. Pun bojo kantos ditulungan ngalahirkeun ku saurang dokter di Bandung, dokter populer pisan. 4 kali ditulungan ku dokter tapi tebang dipasamkan dokter eta hilap. Dokter ujung sonten sahanya. Dokter abdi tos 4 kali ngalahirkeun dokter sahanya. Ai pun bojo kan kreatif. Dibuka rokna siksakeun. Dokter, oh ibu cici cenah gitu. Kadinya wae dokter mah gitu. Seur kejadian anu tumi dalimkan pendidikan. Kapungkur simkuring lebat ka IKIP. Ngabantuin jurusan bahasa Sunda. Pun bapak kan ngambek nanaonan cenah maneh ka IKIP komo bahasa Sunda. Paling-paling jadi dalang cenah. Alhamdulillah haina simkuring dan dalang kerusuhan gitu nya saudara mereka ngasep saudara Sunaria atar bika ngasep turun. Para wargi urang teraskeun minggu payun ulah ka mana-mana. Agung siapunten tidak sampai ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.